tinggal ke setik moal wakah aja bisa lalauna setik usaha ke kebal bisa ketika urang geus ngarasa hamba ka Gusti Allah hina awak urang teh ditempelan ku sugih nang Allah ditempelan ku gagah nang Allah ditempelan ku boga jabatan nang Allah aslina abdi mah kos kaluar tirahim ibu bae borosot teu bawan nanang etalah hamba tah Gusti abdi geus dikaluar-luarkeun ku ari hamba sagala predikat label abdi mah hamba Gusti betah gara salat Masya Allah beres salat diu tungkul ujianana batul baralik urangnya moal nyaho urem nikmat. Jadi satungtung encan bisa ngahamba moal nikmat moal nginahin engke mah maca Quran gitu hayang cepet geus bisa ngahamba mah teu hayang nalaunan ku ngeunah bageula mengejar target barang urang ngahamba ka Allah mah jalaid nikmat bageula mengejar target tahajud ge sampekeun ka 20 rakaat datang ka isu-isu kudu diurut kurang eta paragel aing tas tahajud barang geus nyaho mah masyaallah teu kudu loba-loba tahajud mah cukup bae 2 rakaat surat nanu awal Yasin rakaat kedua tabarok yang waqiah beres geus nikmat plong we gitulah ahli-ahli Allah mah ketika geus dihadean hatena bener-bener ngahamba ka Allah karasa lazatna nikmat geus ucapan Kangjeng Nabi teh terbukti di urang wa qurratu aini fis shalah cak Kangjeng Nabi teh jadi pangbubungah mata hate salat teh ku geunah-geunah teh geus bahasa wa qurratu aini fis shalat teh can karasa ku urang dibaca hadisna tapi can karasa hanya orang-orang tertentulah anu bisa ngabuktikeun bahasa Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis shalat. Kangjeng Nabi mah ketika bingung urusan dunia salat bingung urusan akhirat salat aya naon di jero salat ternyata ngeunaheun salat eta